A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ahdatsu utawi piro-piro hadas iku isnani roro. Asgorun sawiji hadas cilik, wa akbarun lan hadas gude. Pal asgoru mangka utawi hadas cilik, maya iku hadas aujaba kang ngawajibkeun yasima al wudu ing wudu. Wal akbaru lan utawi hadas gede iku mah barang iku mah hadas awjaba kang ngawajibakeun yasima al gusla ing adus. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna dina ieu penjelasan bade mertelakeun hadas. Ari hadas teh nyaeta perkara anu bangsa rekenan anu ngadeg dina anggota badan anu ngahalangan kana sahna salat di mana hanteu aya anu mere kamurahan. Sareng ieu hadas sok disebutkeun kana sabab-sabab anu matak eureun suci. Ieu hadas aya dua, hiji asgorun wa akbarun, hiji hadas leutik, kadua hadas gede. Ari hadas leutik nyaeta perkara anu ngawajibkeun wudu. Fal asgoru ma aujabal wudu'a. Nyata hadas leutik teh perkara anu ngawajibkeun kana wudu. Nyaeta kahiji kaluar hiji perkara tina kubul atawa dubur. Iwal cai mani, kaluar cai mani eta ngawajibkeun kana wudu. Kadua ilangna akal atawa leungit ingetan ku sabab sare atawa lian sare, terkecuali sarena anu bari diuk bari netepkeun kana biritna dina tempat diukna. Terus nukatilu paantel kulit lalaki sareng kulit awewe anu lain mahram bari teu aya hahalang. Kaopatna nyabak kubul atawa duburna jalma ku dampal panangan. Ta eta nu ngawajibkeun kana wudu. Dauhan Kangjeng Nabi, la tuqbalu sholatu man ahdasa hatta yatawaddoa. Hartosna hanteu ditarima salat jalma anu boga hadas sahingga manehna wudu. Hiji jalma ti Hadramaut nyarios, naon ari hadas teh ya Aba Hurairah. Dauhan Kangjeng Nabi, pusaun au dorotun. Saurna pusaun au dorotun hitut laun atawa hitut tarik.
riwayat Imam Al-Bukhari sareng Imam Muslim. Dalil-dalilna anu sejen tos diterangkeun dina bab nawaqidul wudu dina pasal anu samemehna. Tah anu opat disebutan tadi anu ngawajibkeun wudu di mana rek migawe salat nya. Salajengna wal akbaru ma ojabal gusla, ari hadas gede nyaeta sakur perkara anu ngawajibkeun kana mandi, anu ngawajibkeun kana adus. Mana anu ngawajibkeun kana adus? Kahiji janabah nyaeta jima sareng kaluar mani ya. Nu kaduana haid di awewe, nu katilu nipas, nu kaopatna ngajuru. Dauhan Allah wa in kuntum junubam fattahharu, saleng lamun maraneh junub mangka maraneh kudu mandi. Surah Al-Maidah ayat 6. Dalilna anu sejen ieu oge tos diterangkeun dina bab anu awal nyaeta perkara anu ngawajibkeun mandi adus. Timbul pertarosan naon sababna dingaranan hadas leutik. Sabab anu diharamkeun ku ieu hadas saeutik dibandingkeun jeung anu diharamkeun ku sabab hadas gede ya. Oge naon sababna maka dingaranan hadas gede? Jawabanana sabab anu diharamkeun ku ieu hadas gede leuwih loba dibandingkeun jeung anu diharamkeun ku sabab hadas leutik. Sapertos kitu kirang langkung. Jadi hadas teh aya dua, hiji hadas leutik, kedua hadas gede. Sakumaha disebutkeun dina nadom Sundana ari hadas aya dua kahijina hadas leutik hadas gede kaduana. Hadas leutik eta anu ngawajibkeun kana wudu sabab aya nu ngabatalkeun. Hadas gede eta anu ngawajibkeun kana adus nu parantos dijelaskeun. Kaya adus haid jeung nipas jeung janabah, lamun bijil mani jeung adus wiladah. Salajengna al-auratu utawi piro-piro aurat iku arbaun papat. Auratur rajuli sawiji aurat teh wong lanang mutlaqon hale mutlak. Wal amati lan aurat teh amat fi sholati ing dalam salat. Ma yaiku barang baina surati ing dalam antarane udel waruk batilan dengkul. Wa auratul hurati lan utawi orate wadon merdeka fi sholati ing dalam salat iku jami'u badaniha sakabeh badane ya hurah ma barang siwal wajhi salian wajah wal kafaini lan epek-epek roro.
wa auratul hurati lan utawi orate wadon merdeka wal amati lan orate amat indal ajanibi ing dalam nalika kang weweneh jami'ul badani sakabeh badan iku jami'ul badani sakabeh badan wa inda maharimiha lan ing dalam nalika mahramne ya furroh lan amat wa nisa'i lan wong wedon ma barang baina surati ing dalam antarane udel warukbati lan dengkul. Bismillahirrahmanirrahim. Ari orat cek syara nyaeta perkara anu wajib ditutupanana dina keur salat. Oge aya deui hartos anu sajena ari orat teh nyaeta perkara anu haram ditingalina. Auratur rajuli nu kahiji oratna lalaki naha dina keur salat atawa lain keur salat nyaeta perkara antara bujal jeung tuur. Diriwayatkeun ti Abi Sa'id Al-Khudri sanyanyana Kangjeng Nabi ngadawuh auratul mukmini ma baina suratihi ila rukbatihi. Orat jalma mukmin nyaeta perkara antara bujalna jeung tuurna. Riwayat Al-Haris bin Abi Usamah. Dina hadis Imam Ad-Daraqutni auratur rajuli ma baina suratihi ila rukbataihi. Orat lalaki teh perkara antara bujalna nepi ka tuurna. Mana asbab? Ari tuur jeung bujal mah lain orat tapi wajib ditutupan hiji juz tina tuur jeung bujal supaya nyata makna nutupan orat. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Aya kaedah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Perkara anu hanteu sampurna anu wajib iwal ku eta perkara mangka eta perkara jadi wajib. Tah ieu oratna dina keur salat jeung di luar salat nalika jeung awewe mahram jeung papada lalaki. Anapun jeung awewe anu lain mahram mah mangka sakabeh badana eta orat. Ari oratna keur nalika nyepen sorangan nyaeta kubul sareng dubur. Eta orat lalaki. Ari oratna amat dina keur salat nurutkeun kaul asoh eta antara bujal jeung tuur disarwakeun jeung oratna lalaki ya. Nya kitu oratna nalika jeung lalaki mahram oge jeung awewe sareng nalika nyorangan nyepen. Ari oratna nalika jeung lalaki sejen nya
eta sakabeh badana gitu. Jadi oratna lalaki jeung amat gitu nya eta sami. Nu kadua ari oratna awewe merdeka, maksudna merdeka lain amat. Oratna awewe merdeka dina keur salat nyaeta sakabeh badan iwal wajah jeung dua dampal panangan nepi ka pigeulanganana. Dauhan Allah wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, maranehna ulah nembongkeun tempat kagindingan maranehna iwal perkara anu nembong tidinya. Saur Ibnu Abbas nyaeta perkara anu sok biasa katembong teh wajah sareng dua dampal panangan. Diriwayatkeun ti Sayyidah Aisyah dawuhan Kangjeng Nabi, la yaqbalullahu sholata haidin illa bi khimarin. Allah henteu narima kana salatna awewe anu geus balik iwal kalawan make kerudung. Kerudung nyaeta kain anu nutupan sirah jeung punduk. Ieu riwayat Imam Abu Daud wa Tirmidzi sareng Ibnu Majah. Ieu hadis jadi dalil yen sirah awewe sareng pundukna eta orat. Diriwayatkeun ti Ummi Salamah radhiyallahu anha anjeunna tumaros ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, atusallil mar'atu fi dir'in wa khimarin laisa 'alaiha izarun. Nah tiasa awewe salat dina gamis, nah tiasa awewe salat dina gamis sareng kerudung bari henteu make samping. Dauhan Kangjeng Nabi, idza kana dir'u sabigon yugatti zuhura qadamaiha, meunang di mana gamis awewe anu lair anu nutupan tonggong dua dampal sukuna. Ya riwayat Imam Abu Daud sareng nashih imam-imam ahli hadis kana mauqufna ieu hadis ka Ummu Salamah. Tapi saur para imam sanajan ieu hadis mauquf eta fi hukmil marfu dianggap langsung ka Kangjeng Nabi sabab henteu aya tempat pikeun ijtihad. Sapertos kitu. Salajengna wa auratul hurrati wal amati indal ajanibi jami'ul badan. Awewe merdeka maksudna lain amat ngabogaan opat orat. Hiji nalika jeung lalaki anu sejen sakabeh awakna orat tah jeung lalaki sejen jeung deungeun-deungeun. Kadua nalika jeung mahramna. Maksudna mahram nyaeta jeung awewe anu muslimah atawa nalika sorangan nyaeta antara bujal jeung tuur. Katilu nalika jeung awewe anu kafir nyaeta perkara anu henteu katembong nalika gawe nya, nalika gawe ngaladen sareng nyumponan pangabutuhna. Nu kaopatna nalika keur salat nyaeta sakabeh badana iwal wajah jeung dua dampal panangan. Ari oratna amat mah aya dua sakumaha parantos diterangkeun saur Syekh Umairah. Sora awewe lain orat nurutkeun wajah anu sohe. Kusabab kitu
hanteu haram ngadengikeunana selagina hanteu sieun fitnah jeung salagina hanteu dipake kangeunahan ku suarana eta jeung hanteu batal salatna kusabab ngadenge suarana kusabab kadenge suarana ku lalaki anu sejen lamun eta awewe bacaanana tarik. Sapertos kitu. Mudah-mudahan aya manfaatna. Sakumaha disebutkeun ieu pirang-pirang orat dina nadom Sundana ari orat mah eta opat bagian orat lalaki jeung amat mutlak pisan dina salat antara bujal jeung tuur kudu ditutupan ulah rek diabur awewe merdeka mah eta oratna sakabeh badan salian tiraraina sareng dampal panangan tong ditutupan istri nu merdeka keur waktuna tepan tapi orat awewe anu merdeka sareng amat kabeh badan tong dibuka jeung nu sejen tapi lamun jeung mahromna jeung pada awewe deui mah bedana antara bujal jeung tuur tah oratna sabab aya